Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dulur-dulur simkuring anu teweleh satia mikarius tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda channel nuju di mana we ayana boh kanu caketna pon kitu dikan tebihna oge kanu nuju ngalalana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga neraskeun deui hanca carios anu katunda dinten kamari nyaeta anu judulna Nyupang munjung muja kasiluman cupang. Pamugi we para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin kalayan aya dina kabagjaan kamuliaan keing rahmat kanikmatan ti kersaning Gusti Zat Allah Rabbul Alamin. Kalayan mugi naon anu didugikeun ku simkuring tiasa janten hiburan tiasa ngajantenkeun pangbebrahmana atuh sasireun sabeunyereunana mugi aya pulunganeunana kanggo sadaya anu ngadangukeunana. Kalayan dina waktos ieu teh parantos dugi ka bagian ka-14 nya janten kantun sa episode deui nya margi ieu carios anu judulna Nyupang mung dugi ka episode 15. Saterasna digentos ku carios-carios anu enggal. Kalayan satu acan simkuring mang maoskeun ieu carios teu oleh ngiring ngemutan ka para wargi anu kaleresan nuju ngadangukeun ieu dongeng tina ieu YouTube punten di subscribe lah YouTube nanya atau pamitiasa sang lonceng notifikasina teu aya sanes supaya di mana simkuring medar di carios-carios enggal atanapi kalajengan tina ieu carios tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awiktu astu namasidam mugi salira salawasna aya dina kamuliaan. Nyupang bagian ka-14 karya Andang S. Argayuda. Tapi basa buta kalamangsa keur susumbar jeleg di hareupeun manehna jug-ujug aya nu ngabedega dina leungeunna ngeukeuk tongkat dina hoe laju ngan sakilat eta tongkat hoe teh kumolebat ka buta kalamangsa. Ciot lalaki anu taya lian ti kangnana langsung ngahumbatkeun tongkat hoena ka buta kalamangsa. Tongkat anu dibarengan ku anu panjinglar para siluman ngajebrodkan awakna buta kalamangsa. Tobat buta kalamangsa ngoceak laju awakna ngarumpuyuk ni bandemah. Saterusna teh jiri anu ngabalegedeg jangkung hideung teh ngiles. Manehna teu sanggupeun pikeun ngalawan kangnana. Peuting jempling deui. Sakabeh sora-sora anu rararaneh ngadadak ngilang. Darmaji peuting eta salamet tina rongrongan para usung esang iblis. Tapi tarekahna can tuntas. Masih aya sababaraha peuting deui anu kudu dilakonan ku Darmaji
Kalayan dina mangsa-mangsa eta bangsa siluman bakal keukeuh neangan lolongkrang sangkan bisa nyokot Darmaji. Sesembahan Darmaji temikeun lamun Darmaji leupas ti manehna. Ku kituna sesembahan Darmaji anu sok disebut eyang atawa embah keukeuh nyian reka perdaya sangkan Darmaji dibawa ka nagarana. Darmaji teh jeung peuting anu eta mah geus 3 peuting ngalakukeun tarekah. Salila eta sagala goda jeung cocoba meh-mehan nyelakakeun manehna. Ngan untungna jiwana nu geus beuleud rek tobat bisa ngajaga dirina tina sagala gogoda. Manehna tuhu kana sagala amanat Kang Nana. Sabab manehna percayaeun kana segala kamampu Kang Nana. Darmaji nepi ka peuting katilu anjeun lulus tina segala gogoda jeung dodoja. Tapi ulah waka gede hate. Sabab embah anu jadi sesempahan anjeun moal ngantep kitu-kitu wae. Tetep anjeun kudu aya dina kawaspadaan. Isukna Kang Nana cumarita ka Darmaji bari ngopi. Anu masih ngebul keneh kalayan gulana ku gula kaung pangirim nyi kenoh. Kang Nana ngarasa bungah nepi ka peuting katilu tarekana lancar. Ngan Kang Nana yakin yen peuting anu saterusna bakal leuwih rongkah gogoda jeung dodoja ka Darmaji. Mohon Kang, abdi teu waleh emut kana amanat salira. Janten waktos nguping sora-sora anu matak pikakeungeun, sim kuring tetep panceg dina kahusuan. Darmaji benar-benar ngerasa tumarima kana jasa-jasana Kang Nana. Sok sanajan tarekahna can rengse, tapi manehna regreg aya di sagedengeun Kang Nana. Kumaha ari nyiona salami Darmaji nuju tarekah sok mendak naon. Kang Nana tumanya ka nyiona anu harita keur milu ngariung di tengah imah. Diukna pada dempet jeung Nyi Kenoh. Ampun Kang, mun teu isin mah hampir wae babahi ngompol. Eta nguping sora-sora kuda mani rame. Terus ngupingan babara katakan, ih sugan mah hate teh mani rempad-rempod. Nyi onah teh unggal aya kajadian oge sarua ngareungeut. Sabab sora-sora araheng teh lain ukur Darmaji jeung Kang Nana wae anu ngareungeuna. Tapi sakabeh pangeuseuh eta imah oge sarua ngadengeun. Abdi mah yakin ka Kang Nana, sabab abdi tos ngalaman kajadian sarupa kieu. Waktu abdi di tiang jurig cupang, tah ku Kang Nana para siluman teh beda bubar ka tawuran. Kalayan abdi tiasa hirup deui ka alam manusia. Nyi Kenoh mairan obrolan, sabab manehna oge kacida keungna waktu ngadengeun sora-sora anu raheng. Nya sing ternang wae ulah deuk hariwang. Sanajan masih kena aya waktu, tapi akang moal cicingeun. Darmaji kudu rengse dina tarekahna, kayan leupas sapinuhna tina perjanjian jeung Ratu Siluman. Kang Nana ngaregreugeun kanu araya di dinya, sabab Kang Nana moal kagok nyanurungan. Pasti dituntaskeun nepi ka anu dipimaksud. Darmaji aya dina kasalamatan.
Peuting kaopat, peuting kalima, peuting kagenep. Sajroning tarekah teh bet matak aneh ka sadarea. Sabab teu aya anu datang nanaon. Siga pesta anu geus lekasan. Unggal peuting oge ukur simpe. Eta kaayaan lain sing matak atoh ka sadarea. Tapi sabalikna jadi nimbulkeun tanda tanya. Sabab yakin embah moal nyerah kitu-kitu wae. Nganu matak herana bet siga anu takeun. Malaman katujuh, malam panuntung Darmaji ditambahan ku Kang Nana, nepi ka dilelep-lelepkeun Darmaji di leuwih muara, angger teu aya nanaon. Teu aya anu matak aneh atau anu matak keueung. Estu siga anu lancar, teu aya halangan harungan nanaon. Eta kaayaan pikeun Kang Nana mah buleud keyakinan yen para siluman keur nyieun reka perdaya sangkan Darmaji balangah. Darmaji kade ulah kajongjonan ku peda geus sabaraha peuting teu aya nanaon. Sabab yakin eta teh siasat para siluman sangkan anjeun balangah. Kukituna kade sing pengkuh dina tarekah anu ayeuna, tarekah anu panungtung. Kalayan yakin bakal loba gogoda anu leuwih rongkah. Kang Nana mepelingan Darmaji sangkan leuwih husu dina ngajalankeun tarekah anu pamungkas. Sabab yakin para siluman bakal datang deui. Sabab moal mungkin sesembahan Darmaji sumerah kitu-kitu wae. Mohon Kang diestokeun pisan, abdi moal galideur. Darmaji ngayakinkeun Kang Nana yen manehna siap dina tarekah anu pamungkas. Syukur atuh, sabab akang moal bisa ngawaskeun anjeun sapinuhna. Ceuk pangrasa akang eta para siluman bakal ngandar lain ka Darmaji wae. Tapi pasti bakal ngadatangan anak anjeun, indung anjeun oge bojo anjeun. Jadi akang kudu ngabagi-bagi tugas. Tah nu matak Darmaji kudu cekel kana amanat akang. Kang Nana mere keterangan anu matak ngahudangkeun keyakinan ka Darmaji supaya manehna bener-bener husu dina tarekahna. Omong-omongan Kang Nana teu nyalahan. Peuting eta kiranya dek ka tengah peuting, imah Nyi Komo ngadadak harengheng. Anakna ngear wae teu daekeun repeh. Dibebenjokeun mah kudu dibenjokeunana. Tapi budak teh anger we jejeritan teu puguh. Akina geus burber menta tambakan bisaeun, tapi anger we budak teh ngear teu repeh-repeh. Aya naon atuh si Nyai teh nya betara-tara ti sasari? Pan biasana oge ukur cerik biasa. Sanggeus dibebenjokeun masuk terus repeh. Nyi Komo haringhang ku kaayaan anakna anu teu eureun-eureun ngear manis sisimakeun. Bapana cik ngaji ditarikeun. Sugan bisa jadi panyinglar, bisi aya jurig ngiliwuri, dari orok maseukeut keneh batina. Mak Nyi Komo nitah ngaji ka sarakina, susugaran matak sineun para jurig. Sabab ceuk saangkan manehna mah pasti aya jurig ngiliwuri anu hemaneun ka encuna. Tapi keur kaayaan kitu jug-ujug aya angin anu ngagelebug. Laju pantun jeung jandela ting jereblug nutup muka ku soranganana.
padahal kabeh oge geus dikuncian. Reureuh angin anu ngagelebug, hawar-hawar gadenge sadaya rombongan kuda. Sora talapokna mani talok tak kacidaramena. Nandakeun eta rombongan kuda teh kacidalobana. Teu pati lila anjing babaung di tungtung lembur. Sit uncuy ngadadak ngagenggeik teu jauh ti imahna Nyi Komoh. Sora-sora talapok kuda beuki rame, beuki deukeut ka imahna Nyi Komoh. Sanggeus kitu sada anu ngarandeg lebah hareupeun imahna. Sora hihiem kuda mani atra kareungeuk kunu adi di jero imah. Nyai kade budak nah geuning kakaraeun saumur hirup oge kakara mangge anu siga kieu palang siang aya jurig cupang anu rek niat jahat ka kulawarga urang. Indung Nyi Komoh beuki hari weus-weus manehna kacida soakna sieunun kulawargana aya anu rek neang ku jurig cupang. Ih mak sararieun teuing kade atuh si Nyai mak bisi jurig cupang rek neang kuring padu ulah ka budak we. Nyi Komoh kasieunan anakna anu rek diteang ku jurig cupang. Jadi ceuk pikirna kajeun manehna anu diteang batan anakna. Kanyah indung anu sanggup ngorbankeun nyawa pikeun kasalamatan anakna. Ih paralun teuing Nyai. Malah naon ieu pan bapa maneh ti tadi oge keur ngaji. Jurig cupangna oge pasti sieunun. Mak Nyi Komoh ngabeberaha anakna. Padahal manehna oge soak. Sabab teu yakin lamun kuy ngaji bakal sieunun jurig cupang. Sora-sora talapok kuda beuki rame. Sadang ngurilingan imah Nyi Komoh. Anjing terus-terusan bebaung. Peuting karasana caku embe kakeueungeun. Tapi teu sabaraha lila sora-sora anu araneh teh ngadak leungit. Peuting jempling deui. Atuh anakna Nyi Komoh anehna teh dadak sakala repeh tina ceritna. Memang eta jurig cupang teh geus lunta deui ninggalkeun imah Nyi Komoh. Sabab teu bisa nembus lalangse anu ngahalangan imah Nyi Komoh. Lalangse anu dijieun ku Kang Nana pikeun sakulawarga Darmaji. Bojona, anakna, ogo indungna kaasup anu dilindungan ku tarekah Kang Nana. Eta kajadian anu lumangsung di imahna Nyi Komoh horeng di imahna indungna Darmaji oge sarua kitu. Sora-sora talopok kuda talok tak kacidaramena ting bertek ngulilingan imahna indung Darmaji. Astagfirullah, nah aya naon ieu teh? Moal kitu aya hubunganna jeung anak aing si Darmaji. Indungna Darmaji gede panyangka kana ayana hubungan jeung tarekah anakna anu nepi ka harita masih can mulang. Tapi anu kajadian di imah indungna Darmaji mah teu sarongga jeung anu kajadian di imahna Nyi Komoh. Sanggeus indungna Darmaji maca panyinglar pamere Abah Pura mangsa baheula eta sosora teh ujug-ujug ngiles teu puguh ka mana-manana. Peuting di tempat indungna Darmaji rehe deui. Ngan anu paling aheng mah kajadian di tempatna Kang Nana. Langit angge benung kilat pating beranyai. Laju gelap dordar. Bleg kue hujan ngagebret siga anu dicicikeun ti langit. Angin ngaguruh rongkah. Keur dina iangan kitu ujug-ujug aya nu babaragatakan di barengan ginggeng na imah Kang Nana.
Sora anu babara katakan awor jeung dordarna sora gelap saleser. Imah kang nanaku Darmaji karasana ginggeng. Angin ngagelebug di barung hujan anu nyeor. Awati risting selesep kana sungsum balung. Kotoplak sora talapo kuda ka Cidaramena kareungeuna sada beuki deukeut ka imahna Kang Nana. Atuh puguh sakabehan anu aya di imah Kang Nana pada ngaleper pinuh ku kahariwang. Sabab sora-sora anu ranane teh mata ka cidakeungna. Darmaji mangsa ayeuna Andika kudu milu jeung kula. Geura kaluar Darmaji, yeuh kuda geus disiapkeun. Keur dina kaayaan kitu aya nu ngagegerok ka Darmaji. Sorana beda ti sasari, nu ayeuna mah siga ngandung kakuatan siluman anu ka Cidarongkahna. Sigana Raja Siluman milu neang ka Darmaji. Awak Darmaji ngadadak ngadek-dek. Ya jantungna ambul-ambulan, sukuna kumeleter. Laju kekejet siga anu hayangeun dilempangkeun. Tapi Darmaji dina kaayaan kitu tetap inget kana amanat Kang Nana. Cenah kudu teguh kana paniatan. Ulah deuk kabawa ku sakaba-kaba. Atuh buru-buru Darmaji ngajina ditarikeun, nyieunkeun rasa kasieun anu ujug-ujug mangaruhan jiwana. Sanggeus ngajina ditarikeun, jajantungna ngadadak normal deui. Pipikiranana cicing deui. Teu siga tadi ngadadak ngacacang teu puguh kana kamana entreupna. Darmaji teu kapangaruhan ku sora-sora anu terus-terusan ngagero manehna. Sabab keukeuh cekel deleg kana amanatna Kang Nana. Jadi najan sakumasieuna Darmaji neger-negerkeun dirina sangkan ulah kapangaruhan ku panggerona para siluman. Sabab lamun jiwa ngagaleong manehna bakal cilaka. Pon kitu deui sakabeh jalma-jalma anu dipicinta ku manehna. Darmaji, najan nyumput buni dina ilmu manusia nu dianggap dijaya ku Andika. Tapi kula buta kala mangsa, moal eleh ku bangsa manusia. Kukituna Andika mending keluar ayeuna. Sabab lamun teu keluar, maka Andika bakal dipaksa dibedol dibawa ku kaula. Kalayan bakal menang siksa anu kacida nyerina di sesembahan Andika. Karek oge teger tina keurewas jeung kasieun, ujug-ujug aya sora buta kala mangsa. Makhluk anu pangdepikasieuna ku Darmaji. Mun teu ingeteun kana amanatna Kang Nana mah, manehna pasti geus kabur ti dinya. Para siluman terus-terusan ngulincer neangan longkrang anu bisa diasupan ku maranehna pikeun nokot Darmaji. Tapi kekuatan Darmajina sorangan geus hirup ngajadi kekuatan anu bisa ngalindungan dirina sorangan. Katambah ku kamampu Kang Nana anu toleh nalingakeun kana kaayaan. Para siluman teh jadi beak dengkak. Kukituna marehna nyokot putusan rek ngadobrak kekuatan anu dijieun ku Kang Nana. Kotoplak sora kuda ka Cidaramena. Muru ka imahna Kang Nana. Kareungeuna beuki deukeut.
Tapi basa geus we anjog ke makang nana eta kuda ngadadak ting hariem bari ngangkat sukuna. Laju eta roman kuda teh ting bertek balik deui. Saterusna kabur muru popoek peuting. Kurang ajar ku aing didobrakna. Buta kala mangsa kacida amarahna. Laju manehna ngagegag nyampeurkeun imahna kang nana. Tapi kari oge karek oge ngangkat sukuna kaburu ngolebat. Ciat kang nana jumrelat dibarengan ku tongkat hoena anu ngahius bangbaraan. Langsung ngababuk sukuna buta kala mangsa. Walau tobat buta kala mangsa kociak dengek. Laju undur-unduran ngajawan imah kang nana. Tapi keur kitu kang nana jumrelat deui. Tongkat hoena ngabelesat muru irungna buta kala mangsa. Kalayan teu bisa disingkahan ku buta kala mangsa. Oe kang nana ngajebrod kana bungkul irungna. Irung anu ngadungkuk sagede terong teh ngadadak penyon. Tobat manusia kula nyerah. Sanggeus ngomong kitu buta kala mangsa teh ngiles tina tetempuan manusia. Jep peuting anu tadi harengheng kumang pirang sora-sora anu matak gimir ngadadak simpe. Taya urut-urutna lamun tadi tas aya kajadian anu kacidahengna. Peuting balik deui ke asalna. Darmaji geus geura eureun. Cukup sakitu oge. Segala ancaman ayeuna mah geus sirna. Kang nana ngagegero Darmaji sabab tarekahna geus rengse. Bangsa siluman geus moal daekeun deui ngaganggu Darmaji sakula warga secara langsung. Kang, naha tos kedah liren? Darmaji hareuweus-weus nyampeurkeun kang nana. Manehna ngarasa heran sabab amalanna can tamat sakumaha kuduna. Tapi ku kang nana geus titah dieureunnan. Kieu Darmaji cik pariksa duit anu pamere embah teh. Kang nana kelah nitah mariksa duit anu pamere ti embah anu sok dibalanjakeun ku Darmaji. Oh mangga Kang. Darmaji langsung nyokot dompetna. Da salirna oge eta duit teh sok disimpen dina dompet. Tara dihijikeun jeung duit anu sejen da bisi patukeun. Sabab eta duit taya bedana jeung duit anu nyata. Kumaha Darmaji ningkalah colohok? Kang nana heraneun ku Darmaji sabab kalah colohok bari nempokeun dompetna salila-lila. Duh Kang, geuning artosna oge teu aya. Darmaji kacida bingungeunana. Da biasana oge tara leungitina dompet. Sabab eta dompet eusina ukur duit anu 100.000. Duit anu pamere ti embah. Nya syukur atuh ari geus leungit mah. Eta tandana yen anjeun geus teu aya di hubungan jeung raja siluman. Anjeun geus bebas. Kang nana ngarengha panjang tanda syukur ka kersening Gusti Jat Allah. Tarekahna geus tinekanan. Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna Nyupang bagian ke-14
dicekapkeun mung dugi ka dieu. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang. Geusan sampeureun dina waktu-waktu nu baris kasorang. Bobor sapanon carang sapakan. Mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kalepatan sim kuring. Kalayan pami urang di parang umur anu panjang, enjing atanepi pageto tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Kalayan ieu carios kantun sa episode deui. Mangga para wargi wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.